Itu nu kredit mah mah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngredit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah kula mah nyambung dah teuk ceuli ka jeung kiai nyana ngredit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal. Kajen kuku bagi wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit di pemerintah teuk ceuli datang kangeunahkeun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah jak kiai na make udang-udang 5 pake udang-udang gusia moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus caritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit di pemerintah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran tete duit perpuluh di dahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asar kajen teuing agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah ge sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova Nek ngeunaheun kumaha moal kajeun ku kumaha ja pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pang modernkeun pang modern leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon gitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok Tayana nikmat dijagaan ku Gusti Allah. I urang teh pan sare coba lamun aya orai ngolosot ban teu nya. Saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah. Sarena misalna ayeuna mah kitu di imah, pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah, aya nu sare teh di hareup, aya nu sare teh di palataran. Tak eta boro-boro orai kalabang eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga eta nikmat anu luar biasa dijagaan ku Gusti Allah walaupun make malaikat aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam satpaman urang nu mantak sing ngade urang di jero kamar ge ulah main bubuka cak malaikat ini itu tanggung ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa naudzubillah min zalik Indonesia deuk jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karah itu datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh akibat tadina disakolakeun asam ka asam a terus kata saya ya kok gitu tapi buktian ada Gusti Allah agung ya Allah nah iya aya malaikat eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya ge ku malaikat kitu-kitu ke aya kalajengking kitu-kitu ke eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah komo sama datang ka Gusti abdi mah hudangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngahudangkeun langkete ku malaikat hudang eta malaikat nu ngahudangkeun hudang bareng neuleuh jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia aduh eta dihudangkeun aya nu bablas bae pan teh dihudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang-udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udang ku malaikat Allah karim teh ieu nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meurang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat kakarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeun syariat bae
syariat nama eta mah sebet teuing syariat nama eta mah kurang dahar syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat akibat eta padahal geus datang ka hakikat mah leungit teman nu kitu teu main-main kos kitu jelema nu make syariat kene ahli hakikat mah seuri pembuktianna aya jelema loba cenah teh syariat nama akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Misah eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae tuh. Nah ieu ge ayat ieu luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Roko. Urang maca sejarah peperangan Kanjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Roko ngaranna. Setelah pulang peperangan Kanjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kanjeng didinya ngiuhan digantungkeunlah pedang Kanjeng di pangpang tangkal korma. Plek. Aju Kanjeng Nabi nyaran dek bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah ditu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang. Maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kanjeng Nabi teh dek ngebuluh Kanjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus, pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kanjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik, maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kanjeng neuleuh Kanjeng ge, neuleukeun Kanjeng Nabi dicokot pedang Kanjeng set terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Muhammad dikasih kieu pedang ya sakumaha jawara cikupa. Muhammad Kanjeng Nabi tenang we biasa teh kumaha. Nyana ge rada kaget neuleuh Kanjeng Nabi teu aya reaksi kumaha-kumaha. Geus dikieu-kieu dikupat kapit set. Muhammad set Ki Gaurus cicing Kanjeng Nabi mayam lau kami ni. Kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng. Ieu pedang saya, pedang kula. Geus aya di leungeun saha? Leungeun anjeun. Mayasim muka. Mini saha nu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan pedang ieu datang ka sia Muhammad? Cak Kanjeng Nabi, Allah. Allah. Mayam nauka. Ini saha nu bakal ngahalangan? Allah. Tilu kali eta ngomong mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini Allah. Cak Kanjeng Nabi. Mayam nauka mini Allah. Eta malaikat Jibril teu kadean ditepak tak ku malaikat Jibril leungeunna plek. Raga atuh pedang raga. Pedang raga dicopot ku Kanjeng Nabi. Mayam nauka. Muhammad rusuk itu. Luar biasa. Cak Kanjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kanjeng Nabi bahasan. Lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Rusuk itu amun. Geter-geteran. Emang tatarina ge sieun ieu Kanjeng Nabi sieun. Tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kanjeng Nabi teh sakti, nyaon Kanjeng Nabi teh istimewa.
Ngan perasaannya nah lagi seueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan lah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun salah teu paek kali eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah geus teu diagak-agak mamaca nu ngahalangan teu kudu kitu langsung beres bahaya tuh lamun deuk mah tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya apa hebat jasa kadeleuna malaikat Jibril padahal bagi saya di gigiran dan geus ieu we malaikat Jibril tuh Jibril mah ditoel dah trek lu eta kapluk dicokot ku Kangjeng Nabi nah ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala salah satu riwayat eta kos kitu Bukhara jasa iyalah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ringat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam kaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khusus dan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngaraksa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artina urang teh sabenerna mah sering kali deuk dibinasa tapi teu jadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil sa mobil rejeung mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala naik motor boncengan bluk nabrak kontainer pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paena mah nu nyetir doang make aneh sagala atuh disalametkeun ku Gusti Allah naik motor blok nu paehna cenah anu dibonceng doang nu nyetir mah ngan lecet bang seutik kumaha meureun eta atuh tah urusan Allah Subhanahu wa taala baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragang 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang saha nyalametkeun kabeh ge inting-intingan tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup ya geus kaluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biyadihil mulku eta urang saha nya mah begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarok kos urang mah gitu langsung cek mun teh tabarok yasin terus we nyana bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi yadinu we di limbangan teh postot nguling ka andap kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh ya geus aya pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu we di galengan tah di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kon ditarongton ku urang dinya. Teh nyana ditoel. Keur ngeunah-ngeunah naik mobil. Mobil ka beuleuman heuh. Nyana ge kaget we dia. Kamu beuleuh. Masa kita ai pendiuk di sawah. Tah teu karasa pajar jalama keur ngaheang keneh bae beureun.
Pakai tabarok dihudangkeun keur ngundang-undang naik mobil. Beunta teh boga hurua, atunya lagi ngageter-geter. Eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha? Masya Allah, tan matak nyana mah terus bae eta wirid we tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh. Jalan mana eta jalan mana? Jalan jandela pan ditutup jalan atuh guru ngaguling kitu atuh. Mun nyekrek jalan mana eta nyana saha nu mindahkeun? Ka juru percis aku mah di korsim beus bae kieu. Tah, ieu sawah atuh galeng narada luhur. Atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi bi yadihi. Ya Allah, kakawasan Allah. Masya Allah teh eta teh nang saha tangga jagaan modal kos kitu. Perang, urang perang jeung Belanda kamari ieu. Eta teh anu parae ku Belanda nu hirup keneh eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge eueuh nu lain meunang Allah kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mangan sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikatna meunang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai set ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu bae ngahaneng indahan di jero cai nyana alabatan neuleuh akuarium Australia oh pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh kunya coba eta nang saha bisa gitu aya deui ketika tsunami teh nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh set ka tangkal kalapa turun-turun nyana atuh geus saha turun meunang saha eta kos lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung put ari eta kiai sorangan bae di ditu teu da sedekeun kena limanan kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena nanaon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancepaku di ditu di naon ka Tasikmalaya ka eta meunang saha nyalametkeun ja atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet bae peperangan kitu ke geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawros tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakkeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model kuari di urang sakit rusak nage aiku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu lolos lain siapa sing seubeuh atuh leg-leg ka ditu los aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank segala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leungkeun kenca kaluar ceulik atuh terus bae malamanya ngahaharuan kan untuk ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae iya tuh urusan nu tapi nu deuk disalametkeun mah ku teu kabita setik-setik aja aing naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia lu teu deuleu ka kiai deuleu kabeh tapi deuk disalametkeun ku naon teh si budak kikituanan aing mah dan tanggung jawab bang di akhirat ja aing geus mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae daripada kikituan maling di masjid bae mantak ditanya mang keren malian kula mah keur kieu bae di masjid heuh nonton bola teu hayang aing diselidik teh orang dicerekan ku pamajikan tapi selamat nyana selamat ya Allah ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang
Nu mantap ke aya di Robatul Adawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih, atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari. Dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung bae campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali. Tenar zaman Ki Hasan Basori. Oh, bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robatul Adawiyah. Aya jelema jawara datang ka anjeunna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ka Nyai wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu. Cak jadat teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan anjeun. Urusan sa teh urusan Allah. Pugu ieu kira-kira kudu tobat henteu. Eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah. Ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu, engke tobat sorangan. Eta urusan Allah tah mah. Ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus mah ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat jasa moal judi-judi deui geus saksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula. Bari boga deui lah. Enak gedean jadi juga bae cenah pake judi mah gedean. Pernah ngajual imah. Tuh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat bae ku Allah ngeloyong sorangan. Loyong sorangan. Engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing engke cenah ke bulan hareup deuk ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Nang ngacoklak bae ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kemarin sia, dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing ngaji. Tah berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trek babari kabeh ge hakikatna mah ku Gusti Allah tah. Nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing. Pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufekna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorangan. Eta cangkilang kiai atuh komo muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Sia. Ayo berjamaah jeung kiai ka dieu. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola. Bola Spanyol ye. Masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasorgakeun lah ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, teu kudu si organisasi teu kudu sia mah ngaji sia ka dieu salat sia ka dieu datang ka waktuna maot salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup teu gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta mabok etik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan ku ari mah teu boga motor kredit. Bae salat bae munggah haji nyokot deui duit Bang, nyokot deui duit datang bae ka waktuna atuh ka surgana mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya teu kebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge nu batak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusannya ada sama Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we ku kiai oplo. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Kaitana nu ngadegeun ngan duaan dong terus keun duaan ge. Deureut teh anu ngadegeun teu total sama sakali. Duaan ge cenah torek. Oh masalah. Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Talamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri.
Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah pedah dibere ilmu. Haju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabenerannya nak terus bae 40 tahun dakwah bae. Weuh nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh ngelek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai teh sorangan. Oh, teu dituka sorga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengkeun teh nya. Ka sorga aja nya nama itu. Ka sorga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teu deng ngaderengekeun aing atuh geus aing mah ka sorga. Milu atuh itu teu kieu aja sia na teu kieu nuturkeun ka aing. Geus sorangan deh kiai ka ditu tuh. Eta urusan kos kitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, yang magahan di musola ngan 10-an. Eren lah. Kurang tuh 10-an tereng naik-naik. Guys, emang mendingan ngojek. Kiai goblok. Diberi kemuliaan ilmu magahan ngaji 10-an ngojek, pam. Itu bagus kiai, bohongan teu narurut kai. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai lantaran diparentah ku Gusti Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu. Ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge, meunang ngatur Allah kabeh ge. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus janji sehidup semati, bro, bae kawin, meunang 3 bulan, geus marah bae pamajikanana. Henteu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus ka ditu urusan geus subuh mah diasukeun ka kotak bae beres eta kitu urang ge kaler kidul, eren, geus ka kuburan, geusan berita mah sababak. Geus, jika engke udang ti kubur, babak awal deui, terus ka ditu, kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh, tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah eta teh jang contoh, tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae teh di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong terus betah. Geus dikieu ke bae ku nya panakolna teh. Dicekelan bae teh. Bae geus bari tiup bae. Waktu salat datang hees. Teu katabus teh tongtro. Masya Allah. Nah iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tu tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantap kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus cenah mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula teh TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesma mah bae eta salesma saanu ngajaga eta salesma ngingsreuk nya na pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk. Lantaran boga dokter teh wayang ngingsreuk bae.
Soeharto wae ngingsrek wae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter. Teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wae paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh. Aya deui ustad cabrak barang daharna. Cabrak ge artina cabrak teh sembarangan. Mantap sembarangan ge atuh emang eueuh di dahar ieu. Cabrak tapi mau berkat bandeng di dahar berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae eta mah eleh eneng mah tamang geus cabrak luar biasa kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh sugan aya cek dokter gaya nya nama teu ngingsrek masyaallah eta mah sehat bae Eta ge boro-boro di spring bed jangan nama heresna ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teh dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge kata tangga. Eta meunang saha eta meunang Allah nikmat jasa masyaallah eueuh cek-cekan eueuh nya nama. Geus bae ta eta dihalangan ku saku Gusti Allah. Ta eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter KB ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mentak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh tep ka dokter, tep ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Ja, nu berobat bae wae gering mah gering bae. Ja, anu henteu berobat wae sehat mah sehat bae. Ja, aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna tah mah atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis. Eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam. Nya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Tah kabeuna. Aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nya tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil asal ya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full hees bae. Kadang-kadang tuh saya santri mah geus pokona kos kitu atuh hese mantak dianggapna ge eta si jelema tah lain teh begitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu. Bakal heran ka bae tapi bakal aya kanikmatan. Datang ke pondok masak sorangan, neuseus sorangan. Ai keur teu daek batu diseuseus. Gantungkeun bae urut itu teh eta. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tati isah. Yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kitu atuh. Ji atuh biasa bae gitu. Jeung pede bae nya mah biasa bae. Masalah bae geus. Ngan ke dua per da ateuli gantung geus. Iya tuh kitu bae santri. Dahar babarengan. Pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah, nu ieu embung, nu ieu hayang nguah, nu ieu embung. Tapi tetep bae dikadinyakeun mah burak. Nu embung ge ka bawa bae. Geus bae aing tadi mah embung nguah ku sia dikadinyakeun. Atuh terus. Berarti jeung bebek teh adik kakak eta. Ya Allah. Eta kumaha eta juga jadi penyakit jante biasa bae. Ngeunaheun bae. Ya Allah. Eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum. Emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadah naon eueuh. Geus dahar kakarak hayang nginum euy, hayang nginum geus. Atuh kadi hese kadi teh hese. Teh kompak kotrek. Nusa urang ngompak, nusa urang sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa baik. Ai eta pejabat setruk, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadang-kadang kencing manis mundur sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat, langsung ka hakikat bae eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan. Nu ngalangan tapi ai ku Allah nu disalametkeun disalamet bae.
Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatir manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah da dikitukeun mah kitu bae. Dilebeb bobogohan 5 tahun lain jodoh na meureunana teh jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, saya dikawin. Heuh jeung saha jeung Sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Ai sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin bae berak boga anak 24. Ya teu kumaha. Ya teu aja urusan Allah. Aya nu bobogohan teh jadi, aya nu bobogohan jadi atuh teh mah ilahan ieu nu bobogohan teh jadi, nu teu bobogohan bae ngebreyek anakan ja. Eta teh urusanna kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala. Mentak teu kudu kieu. Budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu. Geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, ieu budak ja meunang Allah ieu. Wah dipasrahkeun we ka Gusti sebodo tah. Pleng basa bodo Gusti. Lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah, meunang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat. Mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui, geus hakikat bae ka ditu. Tuh kitu elingan ku urang, diri urang, ingetan ku urang, diri urang sing ingetlah urang kana nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya kitu naon ngaran-ngaranna penyakit kitu kaki gajah. Serius jelema teh. Oh, geus disiapkeun obatna dibabagi. Waduh aya nu di dahar aya nu lobana mah di dahar. Ari anu boga kayakinan ka Allah mangke heulanan ulah wae jajan puguh can karu. Cuma Allah bae. Tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar. Kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana? Neuk ka Allah bae. Acara kudu kena masalah. Jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah paeh bae. Eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu. Lamun masih kene ngagunakeun syariat, dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naik deui. Pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah. Bacaanna mah eta mah atuh memang jadi syarat cek syariat teh tuh. Fikih syariat ngaranna. Babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih. Tapi cek hakikat lain eta nu dideuleuna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka sorgana pasrahna. Ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan. Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka sorgana tira. Di mana eta neuleunan ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, mantak dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah, asa nu urang bae ngarasula, ge urang teh kitu keneh ceuli, kitu keneh. Tapi lamun papasrah bae cara walila atuh ieu mata ge jeung Allah ieu di ka Allah keun we nyeri ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh. Sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah. Mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae. Eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur teh. Ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun gadinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat, kurang pasrah ngarasula urang mah. Aya nu pasrah mah salat teh tenang, mantak aya tumaknina. Salat eta aya tumaknina. Salah sahiji rukunna tumaknina, mun teu make tumaknina teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleu tenang. Ieu mah pan lain, keke tumaknina, tunggu nih, salat pada zuri Allahu Akbar. Nek mana emang kiraan we, ngabesan teh kedeung ieu tutupan Allahu Akbar. Kontrek. Assalamualaikum. Itu salat ka lain teh kitu.
Ayo salat tenang mah. Ya daek dan ulah. Bagaimana dari salat? Baru kamu sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Yang gitu aing di salat tenang. Tenang salat aja. Temantak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngisi-ngisi heula, yang ki-ki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudnya. Datang ke masjid deh. Sunat tahiyat. Eueuh mundur gitu bae. Dahar induk minum induk ka pamajikan induk, es induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh? Kami suatu mantan minta polis aku selalu itu bukan problem. Itu Allah. Mesti aku. Ada orang mana diulang itu orang Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja gitu. Kudu gitu cenah. Pas ruku teh, ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep bae ngarendeng tapi beda engke nileuna di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur, makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat ka Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentreman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu meunang neuleu mata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu ku urang. Mantap kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang. Abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang. Anu sungut ge meunang di jero hate urang. Hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah. Jadi dia terapi ku urang ceuli nu digadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we. Mata nu dileuk ku mata hate. Mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah. Kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah, ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun menang apa geus nang Allah kabeh. Gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu misingkeun teh Gusti Allah. Pasrah diri ka Gusti Allah, salat aja tenang. Kalem salat. Sami Allah. Isge maca tasbihna ge 11 ge. Asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11. Bahkan asa saeutik teh 23 subhana. Hatuh mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud. Pajar batu ku manuk teh. Lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk. Atuh manuk ge di dieu teh. Sing kuciwek kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal. Urang mah salat bara-bara gebel kitu ucing ge sieun teh. Pajar teh nimpah urang pan. Cak kucing teh atuh kurangna mah cak kucing awas. Kita pasrah ka Allah. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan mah. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat mah salat zahir doang salat eueuh kangeunahan mah salat. Eueuh kangeunahan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah.
Salat teh gerakan lagi nanti Allah, babacana nanti Allah, segala rupa menang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah, bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunana urang, keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantep munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudu wa iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kuku mah ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kuku mah. Fatihah. Ate kakreditan eta naon eta kosit. Pan beungeut sia teh kitu. Beungeut nu ngridit teh kitu kajen kuku mah ge. Aya deui Allahu akbar. Ngiji mah tere anggeus mun nyokot deui asana kabuah. Antaran jauh salah ada lumayan nih. Iya kan abu dua kan. Nyokot baik itu. Nah, itu mah pega air miopenya gitu. Warnana doang biru apa hidung. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan tak gitu. Nanaonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu akbar. Di total mah warung saya 50 juta kan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula. Tapi maning warung heula warungnya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saknya dari nyeuni mah heula. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim maning mah heula tapi yang Allah. Dere assalamualaikum. Ieu imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantep babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik dewe gitu jadi bupati ya. Ayo nu ngadukung nya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya tan teh. Ke saurang sabaraha duit ya. Siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sogokan. Allah subhanallah kira gerak nanya wa bihamdihi subhanallah mulai batik wari gitu engke bae jebar basuh wae Allah tolong teh coba eta salat kok gitu tah salat teh kok gitu ya Allah pamajikan marah bae yang meuli selop jangkung kabayang aduh Gusti Allah batak dina ali bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceuri ya naon Nabi ya kula mah salat tina teu bisa khusyuk kunaon tuh ingat bae kan segala rupa teh ingat bae cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat ulah hayang geura ka salat ulah hayang ka dunia puguh hayang bae cenah ka dunia kudu kumaha oh bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieulah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat ku sebab aya dunia maneh maksiat awak nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di nerakakeun geus daun dipake karesepna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun tama dunia sok manusia kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maneh ulah direpake karesep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener ka belah dieuna asal naon siap biang neraka ka jeung gukung tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka ka jeung gukung mah ya sendal bagus teu hayang aing kasih moal make sendal aing mah biang neraka ya ka jeung gukung mah ge teu Sidina Ali mah aya baju bagus
Biang neraka sia, teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam kubatur. Moal aing mah. Selalu kitu ka belah dina tolak tuki salatan. Aing nolak tilu ka sia dunya, tolak tilu aing mah. Sebab dunia jipa, dunia teh lir teu beda jeung bangke, teu hayang aing mah. Sajelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Nggak teh hayang kakarak cek Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat. Nikmat tak melatak Sidina Ali bang ngeunaheun salat teh eta sangeus dinasehatan ku Kangjeng Nabi, dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Kok urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaneh pikir Ali. Mantap dipikir jauh. Sok urang ku sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derut-derut ka ditu ka Karang Bolong. Boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ke Eropa ka Amerika. Boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureuh bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing bae teu ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dina ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh moal aing teu boga duit. Tentu lah ka kotaan teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia, talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah, nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Di kitu-kitu ge tetep bae ngridit terus bae. Eta nu ngridit mah tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah hayang ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah kula mah nyambung dak teu ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal. Kajen ku kumaha ge wani sumpah kiai tinggal kiai, nyokot duit bank. Katawa nyana narima duit ti pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge. Bensinna moal beres. Kena sama aja kiainya pakai udang-udang. 5 pakai udang-udang gusia. Moal ngeunaheun cak aing moal. Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres. Cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat ka situ. Dek modar moal. Moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teuing agreng pondok pasantrena. Mata ieu mah neuleuh indah, mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun. Ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah ge sing percaya. Moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa. Malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova. Nek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha japos pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salap pandek aya deukeun asup bodoh deui aya bae aya di pagahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sugan nambah ge hayang kumaha Allah bae diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun aya sia ngaji sia anak teh derek aja pamajikan keterok-keterok ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu salah moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti Al-Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk ngadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil mata nya mah lamun muridna saeutik cerik sebab teu maksud ngadidik nah sebab pemasukan kurang nah sok tanyakeun ka pesantren modern coba ge
Nah, kiai mah tuh, dek aya alhamdulillah. Oh, salah kiai mah. Tuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu. Tuh, ya, keur cerita blak-blakan anak kok gitu. Kurang ikhlas berarti moal ngeunah ngan salat. Kok mau diangkat jadi wali moal bae kajian kumaha. Tah, iyalah. Coba inget nikmat nu dibikeun ka urang, syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geuneuh dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi etalah abdi rek ibadah. Urang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah? Oh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyet. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh ulah resep teuing kana dunia. Asal urang pepegatan kana dunia, urang pepegatan 30%, 70% kana dunia. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantap zuhud teh nomor 1. Terus bae lamun urang geus bisa teu resepna kana dunia 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunah jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Jarga arti sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya. Eta teh bawa dunia. Urang teh salat hareudak eta dunia. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi teh kada harus sate ya otomatis ka di pendunia kan berarti. Teu naik hari kok lamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dieu pan ulin terus gitu arak teh kawak-kawak urang asa percuma urang salat judi gitu kene zina gitu kene nu korupsi bagi teu barikeun salat sebab daharna ka dieu jadi bensin dah ngarasa percuma teu kudu salat lah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta nah tapi lamun setik bersihan ya urang mun dahar teh di imah balik ngaji sadiakeun dahar go pamajikan ya naon ieu tah ya lauk nang di mana eta mali di mana malina tadi di pengkola sanu malina kula maka terima mali teman bakalan caranya aing di api katuh saeutik ya peningkatan capek aing mah ngadengena ya keur ngorah henteu ieu keur ngorah henteu kuari bandeu ieu teh mau terima mali teu make terima mali aju sia minta tabatan idih aya keneh bae lain dia mempensokna minta tambah dari segala yang beli lauk. Tambahan teh mang, teh haram dah tambahan memang ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Istre memang atuh kunahan tambahan halpek eta gede henteu doraka. Masya Allah, geus bandingan ge geus cicing bae, geus cicing lauk kecuali nu tah tambahan hijinya cek tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan bae. Geus sakieu ge. Nah atuh hiji ieu mang kunahan. Si Mamang, si Mamang. Eta guna ai liwat ka Ciku Pak. Kos kitu tapi gang mah. Kos kitu tapi gang mah ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masyaallah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos kitu. Tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah iyalah Kangjeng Nabi dijaga. Tina pangharu biru musuh. Tidak panyan upaya musuh. Tina ngarusak na musuh. Numendak ketika ditanya. Mayasimuka. Miniya wama. Saan mereka jagaan anjir. Allah. Kangjeng Nabi.
Mayamna kami ini. Allah. Mayamna kami ini. Allah. 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 Ka Allah kayak geus mantep jasa. Mentak di ditulikan. Wattaqullah sing-sing maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong. Marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa. Ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa. Ainyanana korupsi bae. Lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur, salat. Dur asar, salat. Maghrib, salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa. Nisab haji, haji. Geus nisab zakat, zakat. Eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Da poe aya orkes, ngajauhan. Aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Eta kos kitu teh takwa mah tah. Ieu naon ieu perintahan, laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan? Ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan. Kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina, asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae eta lah mutakin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Eta jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa tah mah kos kitu teh. Kiai teu takwa. Wayah salat, lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah, pergi mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa. Ta eta sanajan kiai kurang, moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur wayah salat ka masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing lo. Insya Allah baik, kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Fal yatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna, ulah ka makhluk. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah dia pasrah orang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha Uni ngajasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah, menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap orang dek nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta urang dibaca teh aya di Mekah doang kan. Ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku nu katu kahareukeun bari gejed-gejed saeutik.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka geus ulah geus ka Allah bae. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka maka bae, di imah ka ti imah. Urang ngaji ka dieu. Dudut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu inget ka imah geus. Teu inget kana naon geus ka Allah bae geus. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Geus dudut. Datang ka dia ayat tukang wuduk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Eta kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun. Tapi lamun urang dek dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang lelempangan. Lempangan teh jarah lah. Kasulitan urang teh. Hiji lapar, di jero mobil bae, nu mere eueuh, neuk meuli eueuh. Teta ulah ngarasula tah. Di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat, berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya sana leng-lengan ye. Moal cager kajen ku kumaha ge. Eta moal cager tah panyakit. Tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti, lapar genang Gusti teh. Awak abdi nu Gusti, kakuatan ge ku Gusti. Tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat, abdi rek tawakal bae nurutan wali. Wali ge teu dahar teu kuat, abdi mah meureun teu dahar pa eta moal. Tingkatkeun tawakal geus ka Allah geus lah. Beteng nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah, dieusian ku abdi ge ja eta hakikat nama ku. Kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti. Abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya. Sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan. Sok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah. Asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah. Pitulung Allah teh aya, engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah maha uning urang ngeretek kitu teh di kursi babaturan urang mah tanu di sisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun pan. Oh sia teh hayang dahar du ditukangeun aya kadinya teh. Mamang gadeuna ngalamun bae. Nanti aya roti segede kieu dae. Aduh ulah segede kitu dua kitu gedaeg. Pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji, kadua, katilu. Kunaon mere nyana? Naon eta kretegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngretegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha. Ieu lapar muntayang ka Allah, nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu. Menang Allah nerobkeun teh. Ngaliwatan ieu hiji, dua, tilu, kaliwatan gue teh dibere gue nya nama nu ieu bae diberena. Oreng rangda nu diberena. Masya Allah. Tah eta lah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kese wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Mukmin manggis tawakalna ka Gusti Allah bae ulah kasasa mudah-mudahan urang kabehan bisa pasrah ka Gusti Allah, tawakal ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit segitu we jada bagus teraik nempo karena usul luhur martabat batur nyana segitu ge geus alhamdulillah standar we mencara mobil eta mobil pansakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naek ngan sakadar hayang doang. Aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyaho coba-coba. Cobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nonton bola.
bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes. Boh nurutan kiai aing tuh hes. Wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun. Sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun. Aya nu langsung naik. Urang bae kenele jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi. Minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa. Sedekahna ge pohara. Terus di Mekah na ge rajin, balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid. Teh nyahoeun mundur kan berarti itu. Beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah. Jauh. Kamari mah pohara jasa ibadahna masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah. Dedehnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda. Menurun berarti. Atawa barang mawat pamajikan anak ya Allah ajukan colah. Nya teh aduh kana balik ngora deui. Biasa pacaran aku cinta padamu. Waduh, masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng. Padahal geus kolot geus botan. Itu biasa bae, main rayuan deui. Eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu. Aduh, eta mah cenah variasi hirup rayuan mah. Tapi emang beda eta ku rayuan mah. Baju jadi nyeripit bae. Samping rapih bae. Embung bae make nu kusut-kusut. Eta ngaranna hasil rayuan gombal. Pas gitu. Ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu enggeus tarap-tarap bertoriokoh. Pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus. Can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan. Eta teh lamun lulus wusul, lamun geus usul eta mah geus sangat fokus. Geus usul ka Allah mah geus teu selempang. Lantaran ibadah geus lain zahir, ibadah teh batin. Dina arti ibadah batin teh ya. Nya nama boroker salat di luar salat ge salat. Maknana kadeleuna hees padahal mah salat. Dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat dakang kadadas tarang. Eleh PKS mah. Bandingkeun jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek. Eta luhuran kene nu kerek. Tegarti yang man ku jelema nyasi nu salat di masjid ujung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teh nyahoeun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah jadi hees ge bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan inget da ka karung salat mah salat pan inget da teh bangsa ka motor ingat ke jabatan, ingat ke sawah, ingat ke macem-macem. Eta deres tak ingat ke nukos gitu, ingat ke itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Gusti pang belon-belon. Belonnya teh tamangis. Belon tamangis. Mun hayang nyaho jelema belon eta. Ye ikir ke Allah, ia mengingat kadinya. Aduh, Masya Allah. Nah, al-maqbudatum an maratibir rijal. Anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu. Beda jeung turun biasa, trek eta mah wajar. Ieu mah nyorosot. Ngagesleu. Eta ayat 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3. Rijal mah jelema anu geus canggih, nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal.
Subhanul yaum rijalul god. Rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal. Jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah, wali, rijal ngaranna. Jelema jago ilmu nahuna rijal nahu. Jelema jago ilmu fikihna rijal fikih. Jelema jago politikna rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomian rijal ekonomi. Jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran? Allah. Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang. Nu ngarizkian urang saha? Allah bisaan. Naon ayatna? Weuh, loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha geus. Ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga kayakinan. Ya, eta mah jelema handap lagi handapna deui. Jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi hadap jasa tama. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teh manukos kitu. Emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah. Emang bagianana poe eta sakitu bae. Kuduna mah begitu dagang rugi, alhamdulillahirabbil alamin. Beres. ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum yazan. Untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae, panas jeung tiris akur bae. La khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerja Allah. Nah, nu tadina bertoriko, nu mantak si salah bertoriko. Ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah. Jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina. Mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat. Tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna, euy, urang dagang lamun geus norekat sok maju kara dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah. Eueuh hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia eueuh. Justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat. Sia lamun deuk norekat geus kuat tancan. Ji atuh insyaallah lain kuat tanaga. Ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika urang norekat teu meunang lepas tina urusan kaduniaan hiji we Allah taala lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu ye ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge bararagus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah wanteu sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok
Mencara lelempangan mah berangkat deui kayak jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus tak kos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeting dua peting tilu peting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia kene kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya deh bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya hasud Paja cenah teu norekat boga Innova oh ti ditunan norekat boga Innova sia mah emang hasud dengki sia mah udang doang gede lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha sanajan urang ngamaksudnya dagang teh politik teh susah mah susah bae je bae nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajengna dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusan Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji boh tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus norekat bah dia mah teu sabodo moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngematak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya nama geus urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ge urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah teh wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai aju warung kula dijual lah geus mung patali jeung dunia oh bagus ya aju kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia eta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku neangan nu laku atuh leuwih jero eta mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ayo mobil jual lah kula ayo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia
neangan nu leuwih ngeunah beuki parah eta mah makudun bisa babil harfi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean ku memang huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin automin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al-abdusu Z bangun aku hari menyekelantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae ku hari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai yang naon maksudna cenah ge ari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawatna jahanam maca sholawat cek ahli torikoh mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya yang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus bertorikoh kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'ana hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cekna tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih tah nah iya bagus sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus aya harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat alabdusu ieu mah geus henteu sia aya zikir bae emang hayang naon teu hayang naon mah sugan hayang maju warung henteu sugan usaha henteu sugan sia urusan-urusan de dunia mah hina ka mogos kitu eueuh di hate aing cuil urusan dunia maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorga can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah kuduna di makomna makom toriko supi jadi orang lamun pengajian ya urangna ngajina sepinah jeung masyarakat biasa kene dulur ari hayang ka sorga masing daek ibadah geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga masalah ngajina ge sepinah bag-bagana ge lah sapira wudu salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajang ja Allah urang kudu ibadah ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka dideketkeun sorga jadi masyarakat bakal kitu tah lamun cek urang ge dolor ibadah mah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat hiji we Allah cek masyarakat urang eureum yu ngajina yu asana cek cenah teu kaharti urang mah ieu pancen tita ka sorga tita dipenta pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah di ai kiai syariat bae artina nyurahna lamun keur syariat bae aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun andai kata kiai Golkar nyare katakeun torekat asana nonggeng jelema kabeh kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah waduh sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena nonggeng kabeh itu tutah dengekeun ku sia moal didengekeun kiai Golkar mah kajen kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia buku eta aju morosotkeun sempak bae nonggeng heh sia kunaon nonggeng entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing
itu pasti ke Golkar ke partai ke organisasi mal bisa kajen gua kumage moal didengekeun geus teu ngeunaheun pandai tarekat mah kita ninggalkeun dunia sing hade ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere teh sa ngomong si Akbar Tanjung jadi kiai eta mah kadijana itu lain tu maksud ieu mah ngan mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi bodoh kipu doli aya ceramah pohara jasa giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy teu beres haji pendi ge ka pendopongan sakali salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300 saya mal ka ditu deui ngamuknya teh ka ditu deui datang ka kuari kunaon emang atuh teu diondang ongkoh aduh ya Allah jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di kana neraka-keun deuk di ka surgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka neraka-keun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa ieu naon teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih haji pendi geus leteng jadi gede dia emang kunaon untuk kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jak yen ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan bae tulungan lain heula kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naon teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu surga wari dunia geus eueuh nu aya surga surga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu eueuh duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun surga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan yakni surga Allah lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung itulah urang mah dipaksakeun ge assalamualaikum ya aulia Allah sugan aya nu ngajawab balikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ieu abdi teu make Maulana soalna di tukang korek Hasanuddin bojong ilu aduh siga deh ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di dituna bae lamun urang zarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang di dituna kos lamun urang teu make buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atuh Salome teh mah gadituna tuh aju ditafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi Caringin
ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama ai urang mah tun can nyambung teu bebas bae seuh masalah sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam didinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deh salam deh berangkat terus datang ke pintu Banten salam deh datang ke Kesultanan salam ke Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh entak ente lamun datang ka dinya ke Cikande assalamualaikum cek tukang ojek dia budak edan beureun ya salam ka aing ya Allah cuma kami micen rokok pan urang dinya bleng kunaon eta rokok dipicen aya nu ngageugeuh di dieu waduh jurig cuma lain kawali ka jurig nah eta lah ya almarhum carita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak Haji Pendi mun ka pasar Rau kabung-bulungan mulai samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal ka urang Banten eta salam terakhir salam ka Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarek itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deh salamna biasa assalamualaikum ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi curhat tah aya unsur tah hayang kalem tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mah patahan bukunya na ge teu nyaho eta biasana kos kitu hayang kalem bae urang mah nanaon ge hayang kanyahoan teu kudu hayang kanyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana jadi nyampe mantak kadeleunanya na bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol zahirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri ke pindahnya na ngopi deui ngarokok deui horengnya na mah keur ngobrol mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah geus ya Allah ya iya jadi kuariwa tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu wol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana nah, bisa ngemat jadi hadir. Zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boga maksud ngemat pencak. Langsung datang set. Ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet. Wah haju masang bae wong seo. Lawan aing Gusti ya. Ayo siap. Bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu. Cisoka eta kos kitu. Kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene. Urusanna dunia tah mah segala teterak ditembak, segala ngemat, segala nanaon dan lain sebagainya. Tah mah zikir sampah. Nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang. Atau akhirat hayang surga sarua bae iyalah huwa al abdus su in utia amila mun dibere nya mah terus bae ngamal bae sia rajin amat zikir sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh beres tah wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah tah seperti asal ngawirit pelet siap ya bijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasan apan ku aing si anu kuing dipelet si anu kuing dipelet bareng menang 1 tahun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial
berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amilah wa ilam lam wa ila lamun teu dibere lam yo lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ye baturna teh ye si Jabri brig sia eta teu ngawirid depan sia saguru aing mah tapi ku karasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji bae fokus tu mantak ge mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat mah lawang sorga dibuka brus ba fokus di dunia ge begitu dibuka lawang sorga ahli syariat mah kan di dunia ge tadi munazarah malulu urusan dunia, urusan mobil, urusan ieu, urusan eta jadi teu kaburu asup. Bahkan heesnya na nundutan. Begitu lawang ditutup ku deui, wabruk ka kana udang. Heuy, naon eta? Heuy, lawang sorga nutup. Teu kaburu asup sorga, batak diragukeun ahli syariat asup ka sorgana. Was kitu teh dongengna eta teh. Nah, nyana nanya, "Weuy, ieu kunaon ditutup deh atuh dititah cek malaikat Ridwan geus. Apan kami can are rasup." Oh, bagian meureun cek malaikat Ridwan teh. Enteng we teh Ridwan deui. Malaikat Ridwan entengnya sa. Geus lah, sia macana di dunia lagi urusan warung ngalulu. Segala jabatan, segala naon geus bagian meureunanan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu, ka neraka henteu, aya di pelataran sorga bae paham. Nah, eta engke wali-wali Allah datang ka dinya. Saya kena raon di dia geus kuru amat. Dahareun teu nginum henteu aing di dieu. Ieu balen aja pendek. Ieu mah. Aduh, geus tinggal tulang taleng doang. Ganderes kulantarannya sok mamaca. Nah, jadi ka bawah ketuan saya begitu ge ribuan tahun. Mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah. Asal tadi berkatan marah. Nyahoan kan tuan saya, emang gosok nyana nyebut-nyebut aing ye. Ngan eta maksudna nyana salah. Asal berkat leutik we ngomongkeun. Emang aing teh nyaho cek tuan saya teh kos kitu. Mentak iya kos kieu ieu, datang ka kuru di hareupeun sorga. Deket ka sorga tapi kuru, ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak. Nah, ieu keur carita mah karikatur ahli sufi kos kitu. Tapi teu nyalahan. Nah, al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait mah anak tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad baru dimaksud in qala bala waji eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah kasa sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah iyalah khosirat dunya wal akhirah rugi dunia jeung rugi akhirat naon dunia rugina balik fiqdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih rugi di dunia keneh teu kapanggih wa mal akhirat pada dina tazawil lantaran akhirat rugi naon mantak rugi lantaran henteu maksud jana jang ka akhirat ya tadi nage dunia nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi fokuskeun ku mah ibadah ka Allah ulah hayang dunia ulah nge akhirat fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi nu hiji mukmin Yahudi mancing menang deui asal mancing ciduan tuh menang sing salabin menang asal sing salabin teu menang kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu ya supeun deui kadinya terus diciduan deh tuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Ajuri kadinyakeun deui. Itu mah geus bin salabin meunang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can meunang hiji-hiji acan. Balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah. Nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji. Tuh parai dipiceun ku jasa pira parai. Anak loba pemajikan aya meunang parai hiji piceun. Guys. Naon tar rahasiana? Begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu
nama ibadah zohirna doang kadelena mancing hayang dunia hatta nama tehayangan ka aing doang cek Allah melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol kulele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina tama kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ada ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat tama kos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah akan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nya mah geus disadiakeun widadari mandingan widadari apa mandingan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari aduh nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikat dek maca sholawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakitu kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mangan sakitu kituna di akhirat disadiakeun neraka oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masya Allah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba haji podolik nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu nanaon nya ge atuh haji pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nya ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cek nya geus lah moal hayang nanaon terus moal murai balik kesalaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan jangan sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu jadi berarti mamaca sakitu luar biasa make kinanti make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak ya nihil jasa tabakos itu moal cenah lah kuari mah jatuh maca atuh kuari mah